Atuh teu beda tinu dianteran. Ari kedebut, ari terus bae dibaroro kuduaan. Ngan oro kaya sanajan bener pamurtala teh siga anu geus teu wala kaya. Ari rek pada ngajagalkeun mah teu sudi teuing pamurtala teh. Sakilat manehna ngakurinyal hudang bari luncat, manehna nejeh dadana Bah Jagur sedengkeun leungeunna ngagampleng kana puhu ceulikna Bah Bejo. Puguh duanana oge sasat keur pada balanga. Da disangkana mah pamurtala teh geus jadi bangke. Nya antukna maranehanana keneh anu kudu karanapan mamalana. Bah Jagur mending ngagoak sedengkeun Bah Bejo ngakentak nungkup pipina lantaran karasana asa bengo. Aduh. Urang ajar setan sia. Bah Jamrong barang bedengeh dua baturna teu puguh ngadon tingkarwa kawas budak ngagentak manehna ngagajleng maksudna mah rek ngayonan deui pamurtala. Tapi karena nu harita geus eling deui tina kapaehanana ngagentak manehna luncat dina gerakan manuk besi nyabet anak lauk. Ngan bae Bah Jamrong teu cileureun ngagentak manehna malik hiuk ngirimkeun panimpugna. Karena rikat ngalegotkeun awakna terus ngaborengkal bari nyammerkeun deui caladinok trok. Bah Jamrong rikat ngageser nyalametkeun igana bari ngahiuk rek nimpug punuk. Tapi karena kesit ngajauh dina gerakan celer kasaatan, Bah Jamrong terus nyusul tepus bari ngahembatkeun tenggelan ujunganana. Karena teleh deet manehna ngalelep dina gerakan sero nyusup kitu jeung kitu bae duanana pada meres tanaga jeung pangabisana lantaran itu ieu oge pada sungkan kebenangan. Pamurtala atuh nya kitu keneh manehna terus dikerepuk ku Bah Bejo jeung ku Bah Jagur. Tapi sanajan kitu ieu jago kandang wesi teh teu gampang-gampang bisa dielehkeun. Gerakanana kacida lingasna harita teh sanajan jurus-jurusna mimenengna poos lantaran lantaran sasatna taya pisan kasempetan puguh ngaran-ngaran di huruf. Tapi kipratan buukna teu kira-kira ampuhna nepi ka boh Bah Jagur boh Bah Bejo geus aya sababaraha kalina nyelang ngarejat heula lantaran ngadadak maranehna ngarasa eungap sarta ngurel hayang utah akibat gas anu mineng meleding nu kaluar tina sirahna pamurtala. Ipah jeung Surya nu narempokeun teu bisa nanaon iwal ti napasna nu ngarenghap ranjug sarta semu-semu dipegeg. Kacida ngarasa bingung sarta hariwangna lantaran mun nilik buktina mah kawas-kawas masing nepi ka 2 poe 2 peuting oge can karuhan mana nu eleh komo deui teu kungsi lila torojol jaja datang dek manehna ngalawanan Bah Jagur. Atuh nu galungan teh beki jojoh beki campuh bae lantaran ayeuna mah jadi 3 rombongan harita teh. Gumilar sapara kanca geus tarepi ka lembur jaja. Nyimpang heula susuganan aya pamurtala lantaran geus kajudi moal teu didinya ngaredebna. Tapi cenah ceuk Panuria kakara bieu pisan ka lemburna Bah Jagur lantaran disusulan ku Surya. Cenah lanceukna Bah Bejo anu ngaran Bah Jamrong keur ngamuk sarta keur disanghareupan ku Karna. Malah cenah jaja oge kakara bieu pisan nyusul. Mangih beja kitu teh atuh lain deui raluaseunana leuwih-leuwih gumilar. Pasuta Katut Widarma ngan Aki Mursid jeung Pamadid anu siga-siga tetep tenang teh bubuhan kolot bisa pisan nyumputkeun semu. Ari gumilar mah pantes eukeur mah kakara kapanggih hegeh karena tinemu jeung bobor karahyuan. Mun seuk bener kitu teh nya kakeunaan ku paribasa aya bagja kedaulat meureunan. Atuh ari tumedapna ka pasuta sanajan kalah kumaha oge tetep bae kanyaahna ka karna teh taya suda-sudana. Memang tiba heula mula oge geus kanyahoan kapan yen manehna teh lain anakna pribadi, tapi tetep we nyaah deudeuh saperti ka anakna sorangan pasuta teh. Nepi ka lemburna Bah Jagur terus muru ka imahna jamian. Memang teu salah
anu keur garalungan teh lain deui hebatna. Jaja teu sirikna paeh poso dina nying hareupanana Bah Jagur teh. Memang manehna boga karep rek males patina Pak Irpai alias si bongkok anu geus dianggap minangka guruna. Atuh pamurtala jeung Bah Bejo memangna sataning komo deui karna jeung Bah Jamrong mah leuwih-leuwih hebatna. Sanajan bener eleh tangtungan tapi karena menang lingas hese pisan ditewakna. Saurang oge taya anu pipilueun. Lain teu maksud rek bebela ngan dicaram ku Gumilar lantaran mun nilik ku sareat mah itu ieu oge sataning. Ngan engke di mana pihakna aya ti antarana anu rek kasoran kakara bisa dibantu. Sajeroning nyaksian teh Aki Mursid mah teu potot-potot ngagelenyu. Mireungeuh gerakan-gerakan karna anu sakitu tapisna. Lantaran eta kabeh teh kapan warahan manehanana ngan barang mireungeuh gerakan orai kobra. Manehna ngadadak ngariuk kerung lantaran teu wawuheun gerakan eta mah malah ngarasa heran oge na ti mana meunangna guguru karna teh. Leuwih-leuwih Aki Mursid ngarasa kagetna waktu Bah Jamrong nyebrutkeun jurus gugur gunung. Jurus gugur gunung karena ngagentak ngawangun gerakan Dewa Samadi. Bagi komo barang tetela yen gerakan karena nu dianggapna aneh teh hasilna estuning nyugemakeun Bah Jamrong sajabana ting ngerepeng teh manehna nepi ka ngageblag nang karak bengkang. Sebrut Bah Jamrong narajang deui sanggeusna manehna ngagentak kudang. Yoy, kurang ajar setan alas. Lu ngajar setan. Nah anu ngaranjug namah bet Aki Mursid lantaran kabireungeuh karna teh teu pisan ngejat. Horeng karena ngagunakeun gerakan besot teh sakilat leungeun Bah Jamrong anu keur ngapelsur teh ku karna ditewak. Tapi karena ayeuna nu ngaranjug lantaran waktu leungeun Bah Jamrong dibesot saeutik oge karna teu bisa neguh naon anu jadi sabab. Nganu kumanehna karasa waktu leungeun Bah Jamrong dibesot teh ngagregel pangaruh bulu-buluna anu ngadadak carengkat. Nya ieu pisan anu ngajadikeun gerakan besot jadi leungit kaampuhanana. Malah sanyana mah anu ngaranjug teh lain karna bae tapi Bah Jamrong oge teu kira-kira kagetna lantaran satiap manusia anu wani-wani ngaragap leungeunna dina waktu bulu-buluna keur muriding carengkat. Kudu bae kabeh oge ngakuak sarta leungeunna atawa dampal leungeunna moal bisa digunakeun deui tereh-tereh. Tapi kapan ieu mah kumanehna aku musuhna teh kalah hantem dibesot. Aya kana 2-3 kalina sarta kabireungeuhna teh dampal leungeun karna teu naon-naon harita teh. Tapi sanajan kitu, pikeun Bah Jamrong mah masih tetep ngarasa penasaran terus manehna nyebrutkeun jurus-jurusna anu dipalarsangkan ditewaku nu jadi musuhna sugan bae lila-lila mah aya oge teurakna. Tapi ari pikeun karna mah sanggeus tetela gerakan besotna teu mampu manehna lila-lila mah ngarobah gerakanana. Sakilat ngalalep rek ngagunakeun gerakan orai kobra ngan bae ku manehna teu dibalitungkeun puguh kaayaan Bah Jamrong sasat keur ngumbar paneungeulna. Atuh barang kabireungeuh karna ngalegot ka handap manehna ngadadak ras inget kana bincurangna. Ku kituna ngagentak manehna maju muruk lolong kerang anu bakal ditincak kuno jadi musuhna. Nya pikeun karna mah teu beda tinu nembrag gunung malah leuwih cilakana pikeun karna samemeh manehna bisa ngejat teungeulan ujungan Bah Jamrong geus ngacedag manten kana sirahna ditambah deui dicejek tak-takna. Puguh we kontan karna teh ngarempeyek nyuuh ngan barang rek ditimpah deui sirahna keur ngahiuk keneh oge leungeun Bah Jamrong nu gedena luar biasa. Nu sejen tinggarero mangpaurkeun babakuna mah Widarma Surya Katut Pasuta. Malah ipah mah mending ngoceak bari ngadaregdag muru ngan bae Gumilar leuwih rikat geus ngaplesat muru ka karna persis leungeun Bah Jamrong ragrag ka handap rek ngahanca sirah. Sakilat leungeun Gumilar ngahadang luhurunana. Hap hiya des. Dua leungeun awor kalawan itu ieu oge dieusi ku tanaga anu geus teu bisa ditaksir kumaha kahebatanana. Bah Jamrong nepi ka mundur bari ngajereg-jeg sedang Gumilar tetep tagan dina tempatna. Leungeunna ngangkang keneh ngahalangan sirahna karna sedengkeun ipah anu keur nyeureudeg ngarego teu jauh ti tempat Gumilar molhok bengong mireungeuh satru kabuyutanana ngabela anu jadi panutanana.
Karasaha andika andon suka teu karana diondang dulur. Yoy. Saha andika dah? Bah Jamrong morongos. Bari hate mah teu kira-kira kaget mireungeuh kakuatanana jelma anu anyar datang. Tengeulan manehanana nepi ka ngamul malah manehna nepi ka munur sedeng nunahan tetep pagen dina tempatna. Yey, teu perlu tatanya Jamrong. Bener ngaran andika teh Jamrong, ha? Andon suka bebela memang sawajarna. Bapak kalau jadi anak. Hayo Jamrong. Lawanan kaulaina mah, ha? Gumilar ngacegak nukangan karena nu masih keneh ngudupung ke dicengcerikan ku Ipah. Bah Jagur anu keur jojoh ngalawanan Jaja teu kira-kira ngaranjugna barang gadenge sorana Gumilar timul kasieuna lantaran ayeuna geus kanyahoan ku manehanana tetela karna teh anakna Gumilar. Ku kituna puguh we pikeun Jaja mah jadi rada hampang ngalawananana lantaran Bah Jagur teh loba ngalamuna nu antukna dina waktu ngan sakedeung Bah Jagur geus teu bisa walakaya deui ngaca papang jadi korban gerakan rau kelong nu dilakukeun ku Jaja. Ari Bah Jamrong barang ngadenge caritaan anak Gumilar anu ngaku-ngaku bapana geus teu ngalobakeun deui omong sebrut bae manehna narajang dina gerakan bagong bayangan. Gumilar memang na leuwih ti heula. Geus cukup nyahoankeun yen ieu gerakan teh baheula kungsi digunakeun ku Bah Jagur. Ngagentak manehna luncat dina gerakan hap-hap pindah. Habak punuk Bah Jamrong beunang diketig. Tapi Bah Jamrong kalah ka Malik bari nyunulkeun sirahna rek dipake nyatok gado sedeng leungeunna nyebrut dihanap mangrupa jurus kembar anu rek notok badan. Gumilar rikat ngageserkeun suku katuhuna ka tukang ngagilek nyerong. Leungeun katuhu ngaheat ngababuk jurus kembar musuh sedeng leungeun kencana ngaheat rek nungkup punuk. Tapi tetela gerakan Bah Jamrong estuning mata kaget sanajan bener dua leungeunna geus bisa ditimpuk puguh kekerna teu beda ti beusi. Manehna kalah Malik bari terus nyuruntul nubruk ku kituna ngagentak Gumilar luncat ka tukang lantaran jadi ngarasa kagok pisan. Tapi Bah Jamrong jadi asa dibere papan sakilat manehna ngarobah gerakanana peureupna ayeuna mah ngadius rek ngahanca dada. Puguh Gumilar kakara cre pisan pindah tempat manehna ngan ukur bisa ngagerakeun leungeunna dipake nakis. Des potong tunggal jurus alip ngahanca pigalang leungeun Bah Jamrong nepi ka ngaplek harita teh. Bah Jamrong ngagerok lantaran leungeunna asa potong sebrut leungeun nu sabelah deui digunakeun des ditimbah deui ku potong dua jurus alip. Duh Bah Jamrong ngagerungna teu beda ti mobil beakeun bensin. Kolebat Gumilar dina lengkah 12 hiuk cekuk jurus kalima ulin alip ngahanca iga kolea badan Bah Jamrong nu sakitu gede luhurna teh teu beda ti kalakai murag bek ditimpah deui ku jurus panunung musuh warahan almarhum Aki Salhapi. Teu micieun tempo keblak bae Bah Jamrong jago banten teh nangkalak bengkang ngabugiga ngan karina pasna bae ngap-ngapan lantaran manehna kepaehan. Dobat yoy. Geus kitu ret Gumilar ka Bah Jagur jeung ka Bah Bejo. Geus ngajarogo we keur dirariung malah karna jeung Ipah teu jauh ti Pasuta jeung ti Aki Mursid. Koloyong atuh Gumilar teh nyampeurkeun nu diburu teh karna sedengkeun Surya keur nyuuh kana lakunan Pasuta. Lah teu naon Ujang? Jang? Teu naon? Ha? Gumilar nanya sora nak ngageter. Henteu Pak. Henteu karna nemalana nagugup. Cobi ayeuna mah ningali tarang teh Jangnya. Aduh teu kedah Abah. Teu kedah. Nah Jang? Ha? Teu kedah Abah. Mergi geuning Abah teh Bapak abdi pituin. Hapunten Abah. Hapunten abdi Bah. Terus ngadoresakeun ka Abah. Teu kuna naon Jang.
Abah hapunten abdi, Abah hapunten abdi bah. Karena kalah ka ngaronto ka Gumilar saterusna ceurik ka kukuk dina dadak bapana. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wijana Bapak, ya abdi jana Pak. Ampun Gusti nu agung. Ieu Bapak abdi pituin. Hapunten Abah, hapunten abdi Abah. Jana, alhamdulillah tahun-tahun ujang teh dipisahkeun tinu jadi indung Bapak. Tapi Gusti Allah Maha adil teu burung geuning ayeuna hidup bisa dipanggihkeun deui jeung nu jadi Bapak. Kasep. Apa? Celak. Cipanun Gumilar nyak celakan ngabaseuhan sirahna karna. Si horeng waktu keur ngariung teh nyaeta waktu Gumilar padungdung keneh. Pasuta mah geus dukdek jeung Bah Jagur ngaguar deui kajadian baheula. Nu geus dipigawe ku Bah Jagur tina perkara nyulik budak teh. Bah Jagur kapaksa terus terang yen budak nu mimiti diculikna teh nyaeta nu tinggalkeun di imahna Pasuta nyaeta anakna Gumilar ti Cicapar. Sedang budak Pasuta nu dibawa ku manehanana lantaran pahili nyokot taya lian ti Surya. Nu dina waktu keur padungdungan teh manehna oge milu nyaksian. Pantes atuh karna jol-jol ngagabrug bae ka Gumilar, sedengkeun Surya ti tadi oge geus nyegruk ceurik bari nyuuh kana lakunan Pasuta bari diusapan ku Aki Mursid. Geus kitu mabuh sarerea arasup ka imahna pajamian. Iwal ti Bah Bejo anu tetep aya di luar teh ngajentul nungguan Bah Jamrong sarta sanggeus Bah Jamrong eling deui tina kapaehanana teu ngalobakeun deui pamola leos bae arinit bareng jeung Bah Bejo maksudna rek barali ka Banten. Sajajalan Bah Jamrong mah terus bae ngahru. Ari ras mikiran diri na saumur-umur manehna ngajago saurang oge taya anu mangapulya lamun kapareng ngadu jajaten. Bet ayeuna kakara ngalaman asor eleh jajaten ku Gumilar urang Cicapar. Lantaran sagala keperluan di ujung kulon geus beres. Nu ti Garut teh bring bae barali kalawan bari mawa kasugemaan. Beki rempeg bae ayeuna mah lantaran katambahan ku Karna alias Wijana. Ipah oge sakalian dibawa lantaran rek terus disalametkeun dikawinkeun. Di ditu we di Garut supaya teu kudu bulak-balik. Ongkos sanajan dilangsungkeun di pajamian oge da puguh geus sakitu buktina. Saha anu bakal pinguruseun atuh. Da puguh pajamian ukur nu ngeuli sorangan, sedengkeun indungna ipah mah apan geus lila ningalkeun. Surya kabawa deui teu jauh ti bapakna Pasuta. Ayeuna mah geus ngagunakeun ngaran aslina nyaeta Karna. Pamurtala oge kabaud lantaran hayang ngajajabkeun heula ka Gumilar. Ari Bah Jagur pokna mah manehna teh sejak babalik pikir husnul khotimah geus ngikrarkeun maneh hareupeun sarerea yen rek tobat nasuha sarta ngalebur tapak. Malah aya basana rek masantren ka ajengan nyaeta ajengan Kiara di Sukabumi. Kitu pakarepan Bah Jagur mah. Waktu Gumilar sapara kanca marulang manehna ngajajabkeun nepi ka lembur jaja. Tidinya mah reos manehna balik deui basana karunya kaki jamian bisi keungeun. Malah pokna tadi cicingna oge ayeuna mah rek tetep bae di imahna jamian. Itung-itung ngabaturan keung. Kitu pakarepan Bah Jagur teh. Catur nu marulang geus tepi ka lembur gadong. Nya jadi ibur oge di imahna Pasuta teh. Lantaran maeroh ngadon ngabangingik bari nyang hareupan Wijana jeung Karna anu keur nyaruuh kana lahunanana. Ku kitu teh mah maeroh teh ngarasa bungah dumeh patepung deui jeung anakna pituin, anakna anu asli meunang ngakandung 8 bulan lilana. Tapi oge ngarasa sedih lantaran bakal kelengitan Wijana, anak kukutna anu memang dinamikanya ahna teh geus saperti ka anakna pribadi.
Widarma anu ayeuna kacida ngarasa bingungna. Hate mah kumejot hayang nuturkeun Wijana tapi kumaha Aki Mursid puguh eta nu dituturkeun. Tapi kapaksa Widarma tetep ngabaturan karna. Memang ari ngaran mah tetep karna tapi jirimna jadi beda ayeuna mah. Teu nanaon da aya anu leuwih narik kana hatena Widarma nyaeta Umi teh adina Karna. Nu harita oge jeung Mirah gawena nganting polohok lantaran lanceukna jadi ganti jirimna. Tapi sanajan kitu akhirna mah nya teu burung silih rangkul jeung Karna. Lantaran tetela ieu teh lanceukna pribadi. Ari ka Wijana mah ngan kariwaasna jeung kelarna. Tapi ari kanyaahna saperti kalanceuk mah tetep we taya robahna. Atuh Wijana nya kitu keneh puguh ngahiji aya welasan taun atuh jeung Umi oge Mirah teh. Beres digadog bring deui gumilar sapara kancan neruskeun lalampahanana. Sajajalan saruka bunga Wijana nu harita leumpang nangarendeng jeung Pamajid hatena mah keur anteng nyipta kajadian engke di mana tepung jeung indungna. Malah hatena mah geus seuri ari ras kasari paingan manehna leuwih condong milih Ipah da geuning sari teh adina Petkuhinis alias adina anu saindung jeung sabapa. Nepi ka nangka pait ting torojo nu mapageun bari hari weus-weus bus kajarero ger deui hujan cimata. Wijana digugulung ku Maesih jeung ku Nyi Arum. Ari Pa Asmita lantaran beakeun hancengan da puguh Wijana pada nyengserikan kuduaan manehna mah jadi ngarangkul ka Pamurtala ngarasa kagagas oge patepung jeung mitra baheula anu geus lawas tetepung lawung Pa Amprok Jonghok. Sari mah puguh geus wawuh ti bareto mula manehna ngoloyong nyampeurkeun Ipah bari nyerengeh gek diuk ngarendeng narempokeun anu keur ngumbar ka sono. Geus leler nu nyengserikan Wijana. Ayeuna kari giliran Pa Asmita. Baka tingku hayang puas meureun manehna ngarangkul sapinuhna badan Wijana. Tapi ngadadak leungeunna dikejetkeun lantaran karasa dina tonggong incuna aya anu ngaganjel teuas. Naon eta teh Jalu? Naon ieu teh karampa teh aya nu ngaganjel teuas? Oh, itu duyung kawung Aki. Wijana ngarenyu poho teu dilaan heula seret bae dipesat sok disaranekeun di juru. Red Wijana kasari nu direret puguh ti tadi oge keur manco nempokeun ari srek diadu paneuteup belenyeh bae duanana pada imut lalebna keur kapi asem ku kalakuan anu katukang-tukang. Sari Kang Jana. Sari bari ngengsod nyamperkeun kerewek ku Wijana ditangkep deudeuhna keranan. Hampura Kang Jana Sari. Sabangsulna Sari oge Kang Jana nyukeun dihapunten Kang. Jana ka dieu kasep. Nyi Arum nyalukan tukangeun solongklong Wijana nyamperkeun brek sila hareupeun jadi indungna. Ragamang Nyi Arum muka beungkeut sirah Wijana heug buuk pelebah tarangna disingraekeun. Breh cedak tapak ditakol ku siwur teh atra ngagedat luhureun tarang. Tah ieu kasep. Ieu pisan kasep. Anu ngalantarankeun ujang leupas tina leungeun emak teh ieu pisan. Ieu pisan kasep. Ieu cedak ieu. Kasep. Duh, Ma. Ieu jana, Ma. Dadeuh teuing kasep anak ibu. Ka dieu kasep. Ieu tarang kasep anu ku ibu bala diteungel teh ya. Bari celengok cedak dina luhureun tarang anakna teh ku Nyi Arum diciuman harita teh. Mang Sarineh di imah ngan paduduaan. Ieu teh sanggeusna sawatara minggu mentas ngalaksanakeun unggah ka Bale Nyungcung antara Ipah jeung Wijana.
kabeneran batur saimahna keur ka kebon. Ipah Iya ari engkang sakieu gedengeun teh atuh apan abdi ieu Kang. Manawi teh naon atuh ieu teh? Kaos teh karaos wae ari engkang atuh. Ipah ngadelek. Sanes. Iraha atuh bade ka ujung kulon ieu teh. Teh langkung engkang Ipah mangiringan bae atuh Kang. Tos teu neteuli kitu ayeuna mah nya. Entos teu neteuli ayeuna mah. Tos teu neteuli kitu ayeuna mah. Naon teh ya Kang? Eta ka musuh kabuyutan teh ya. Wijana bari ngaglenyu. Nya henteu atuh Kang. Kang nana mah meuni kitu atuh Kang Wijana mah. Nah kumaha kitu? Henteu, teu neteuli atuh Ipah mah. Margi tos langkung dibalasna ku Ipah. Kapan? Putrana ayeuna tos teu walakaya. Loh, saha teu walakaya? Nya muhun atuh. Putrana musuh kabuyutan abdi parantos serah bongkokan ka Ipah. Leres henteu Kang? Duh, pinter geuning nyariosna teh. Wijana bari ngarangkul deureuna keranan ka Ipah. Bade oge Ipah nu serah bongkokan ka engkang. Saur saha serah bongkokan? Geuning ayeuna, hayu atuh. Reup dua pasang panon, bibir-bibirna pada ngalingkup. Ngaparengan nyarelekna layar panutup, ciciren lalakon geus anjog kana tungtungna. Mun kidalang mah geus nancebkeun gugurungan kana gebog tutup lawang si Gotaka. Rupina carios siriung kawung rekaan Sukandar nu dipidangkeun ku Wakumis cacap dugi ka ayeuna nya. Hatur punten anu kasuhun tina nunupi hal kalepatanana. Insyaallah sanes waktos Wakumis tangtos mangdongengkeun deui kasadayana. Wilujeng kantun permios.